Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adadu ari ieu eta bab buat mertelakeun adad. Kulu kudu ngucapkeun anjeun salasatan kana lafad salasatun bitai kalawan maketa lil asyrati dugi ka 10 fi addima dina milang ma'dud ahaduhu ari hijianana itu ma mudzakarotun eta mudzakar fi dijarid wal mumayyiz ajruri jam'an bilafdi killatin fil aksari. Jarid kudu ngosongkeun anjeun tina tapi diddi dina lalawananana wajrur jeung kudu ngajeerkeun anjeun al mumayyiza kana anu namizan jam'an bari jama bilaf dikillatin kalawan jama lafad killah atau jama taksir killah fil aksari mungguh kaseseueuran wa mi'atan wal alfalil fardi adib wa mi'atun bil jam'i nazron qadrudib wa adib jeung kudu ngaidopatkeun anjeun mi'atan kana lafad mi'atun wal alifa sareng kana alif lil fardi tetep itu alif pikeun mufrad wa mi'atun jeung ari lapad mi'atun qadru dipa eta rajeun digiring qadru dipa eta digiring itu idopat wa mi'atun jeung ari lapad mi'atun qadru dipa eta digiring idopatna itu lafad mi'atun bil jam'i kana jama' nazron barina langka wa hadadzkur wasilanhu bi asyar murakaban qasida ma'dudin dakar wa dzkur jeung kudu nyarioskeun anjeun ahadza kana lafad ahada wasilan jeung kudu nepungkeun salaresna anjeun hu kana lafad ahada bi asyara kana lafad asyara murakaban bari dirangkepkeun ahada asyara qasida ma'dudin anu ngamaksud kana anu diitung qasida ma'dudzi zakarin kana anu ngamaksud kana qasida ma'dudi zakarin anu ngamaksud kana anu diitung ti mudzakar wa kullada ta'nisi ihda asyra wa syinu fiha anta mimin kasra wa kul jeung kudu ngucapkeun anjeun lada ta'nisi dina nalikana muannas ihda asyarata kana lafad ihda asyarata wa syinu jeung ari syin kasrotun eta dikasrohkeun itu syin fiha dina itu asyra anta mimin mungguh ulama tamim ihda asyirata wa ma'awiri ahadin wa ihda ma'huma fa'alta faf'al qasda wa faf'al sareng kudu midamel anjeun ma'awiri ahadin sarta salianti lafad ahadun wa ihda jeung salianti lafad ihda ma kana adad ma'huma tetep itu sartana itu ahadin ihda fa'alta ma kana adad ulangi wa fa'al sareng kudu midamel anjeun ma ghairi ahadin sarta salianti lafad ahadin wa ihda jeung lafad ihda ma kana adad fa'alta midamel anjeun kana ma'huma sartana itu ahadin jeung ihda qasoda barina dimaksud itu ahadin jeung ihda
wali salasatin wa tis'atin wa ma bainahuma in rukiba ma quddima wali salasatin sareng eta tetepikeun lafad salasatun wa tis'atin nepi ka lafad tis'atun wa ma jeung adad bainahuma tetep itu ma di antara itu salasatin tis'ah in rukiba lamun dirangkepkeun itu salasatin tis'ah ma ari aturan kudima parantos dipayunkeun itu ma jadi mubtada muakhar tina lafaz salasatin wa auli asyratas nataya wa asyara isna idza unsata au dzakara wa auli jeung kudu nyandingkeun anjeun asyrota kana lafaz asyrota ibnatae kana lafaz ibnatai wa asyara jeung kana lafaz asyara isnai kana lafaz isnai idza tasya di mana-mana ngamaksud anjeun ungsa kana muannas au dzakaron atawa kana mudzakar wal ya'li ghairi raf'i warfa bil alif wal fatu fi juz'i siwahu ma ulif wal yau jeung ari iya li ghairi raf'i eta tetepikeun salianti rafa warfa sareng kudu nyirian rafa anjeun bil alifi ku alif wal fatu sareng ari mabni fatah ulipa eta diuningakeun itu fathu fi juz'i siwahuma dina juz 2 salianti itu isnai isnatae fi juz'i siwahuma dina salianti juz 2 dina juz 2 salianti isnai jeung isnatae wamayyizil isyrina litish'ina biwahidin ka arba'ina hina wamayyiz sareng geruna mizan anjeun al isyrina kana lafaz isyrina litis'ina dugi ka tis'ina isyrina 20 tis'ina 80 biwahidin ku mufrad ka arba'ina ari contona eta tetep saperti lafaz arba'ina hartosna 40 naonana hinan mangsana wa mayyazu murakkaban bimithli ma muyyiza isyruna fa sawiyan huma wa mayyazu sareng parantos namizan para ulama nahwu sadaya murakkaban kana adad murakkab bimislima ku misilna tamyiz muyyiza ditamyizan naon isyruna lapan isyruna pasawian mangka kudu nyamikeun salaresna anjeun huma kana itu murakkab sareng isyruna wa in udifa adadun murakkabu ya yubqal bina wa ajuzun qad yu'rabu wa in udifa sareng lamun didopatkeun naon adadun adad bil atau adad atau bilangan murakkabun anu murakkab itu adad yubqa mangka ditetepkeun naon albina mabniina wa ajuzun bari ari ajzana qad yu'rabu eta dimu'rabkeun itu ajzun wa subminisnaini fama fauqu ila asyaratin ka fa'ilin min fa'ala wasuk jeung kudu nyitak anjeun minisnaini tina lafaz isnaini fama terus adad pauku tetep itu madina saluhureun isnaini ila asyaratin dugi ka 10 ka fa'ilin kana saperti wazan fa'ilun min fa'ala nu tetep itu fa'ilin tina wazan fa'ala wahtimhu fi ta'nisi bita wa mata dzakarta fadhkur fa'ilan bi ghairi ta wahtim jeung kudu nungtungan anjeun hu kana itu fa'il bitai kalawan make ta mutaharrikah fi ta'nisi dina nalika muannas wa mata dzakarta jeung dina samangsa nyarioskeun atau ngamudakarkeun anjeun kana fa'ilin padhkur mangka kudu nyarioskeun anjeun fa'ilan kana wazan fa'ilun bi ghairi ta'in kalawan teu make ta intina muannas paketa lamun mudzakkar teu paketa wa in turid ba'dul ladhi minhu buni tudib ilaihi mithla ba'di bayyini
Wow, panjang. Wa in turid sareng lamun ngamaksud anjeun ba'dol ladi kana sapalihna adad. Bunya diadegeun itu bunyan diadegeun itu fa'ilun minhu tina itu alladzi. Tudib mangka kudu ngaidopatkeun anjeun ilaihi kana itu alladzi misla ba'di bayyini kana saperti idofatna lafad ba'din bayyinin anu pertela itu ba'din. Wa in turid ja'lal aqolli mislama faukufa hukma ja'ilin lahu hukuma. Wa in turid sareng lamun ngamaksud anjeun ja'lal aqolli kana ngajadikeun kana anu langkung salit mislama kana saperti adad pauku tetep itu ma dina saluhureun aqol fahkuma mangka kudu ngahukuman salaresna anjeun hukma ja'ilin kana hukumna isim fa'il anu meles kana saperti hukuman isim fa'il anu meles lahu pikeun itu aqol. Wa in aradda misla sanisnaini murakaban faji bitarkibaini. Wa in aradda jeung lamun ngamaksud anjeun misla sanisnaini kana misilna anu kadua tina lafad isnaini kana misilna lafad sanisnaini murakaban bari anu dirangkepkeun faji mangga kudu ngadatangkeun anjeun bitarkibaini kalawan dua tarkiban. Adib atawa kudu ngaidopatkeun anjeun ila murakabin kana adad anu dirangkepkeun adib atawa kudu ngaidopatkeun anjeun fa'ilan kana wazan fa'ilan bihalataihi kalawan tingkah dua na itu fa'ilun ila murakabin kana adad murakab bima sartana adad tanwi nganiatan anjeun kana itu ma yafi mangka nyumponan itu fa'ilun kana adad. Wa sya'al istighna bihadi asyara wa nahwihi wa qabla isyrina dzkura. Wa sa'a sareng parantos masyhur naon al istighna ngalap sugi bihadi asyara kula fad hadhi asyara wa nahwihi sareng saumpamana itu asyara wa qabla isyrina sareng dina samemeh lafad isyrina ulangi wa sa'a sareng parantos masyhur naon al istighna ngalap sugi bihadi kula fad hadi asyara jeung lafad asyara wadhkura jeung kudu nyarioskeun saleresna anjeun nahwahu kana salian ti ulangi bihadzi asyara kula fad hadzi asyara wa nahwihi sareng saumpamana itu hadi asyara wadhkura sareng kudu nyarioskeun salaresna anjeun qabla isyrina dina samemeh lafada isyrina wa babihi al fa'ila mil lafdil adad bihalataihi qabla wawin yu'tamad wa babihi jeung babna itu isyrina al fa'ila kana wazan fa'ilun mil lafdil adadi tina lafad adad bihalataihi kalawan tingkah dua na itu fa'ilun qabla wawin dina samemeh waw yu'tamadu anu dijadikeun pegangan itu waw. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.